Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna teh sasi Rajab, tadi mah kaping 27 Rajab. Beureum nya tadi teh dina kalender teh diliburkeun margi kapungkur dina kaping 27 Rajab malemna malam 27 Rajab aya peristiwa diisrokeun sareng dimi'rajkeun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di dusun Sarakan mah di DKM na di musola na di masjid-masjid salian ti DKM ogen osok ngayakeun memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi ku ayana memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikawit awal sasih Rajab dugi ka akhir sasih Rajab teh penuhnya kegiatan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sadesa cikupulu mah sok seueur anu bentrok. Tah dina ieu kasempatan simkuring bade ngupas atanapi ngabahas ayat Al-Qur'an anu aya kaitanana sinareng Isra. Ayat Al-Qur'an anu aya kaitanana sareng di Isra keunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi ayat tentang Mi'raj mah teu aya oge ayat anu ngajelaskeun Nabi di Sidratil Muntaha. Upami Mi'raj mah eta teh dijelaskeunana dina hadis riwayat Bukhari sinareng hadis riwayat Muslim. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sadayana sering nguping surat Al-Isra ayat hiji. Kantenan ibu-ibu, bapak-bapak mah ahli pangaosan. Ahli pangaosan aya rajaban di ditu bring ka ditu. Kumaha mubaligna? Cek mubalig teh Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha cenah? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sering ngupingkeun ayat eta salian ti dieu sering. Nah, eta teh surat naon cenah? Surat Al-Isra ayat sabaraha? Ayat kahiji eta teh. Dina surat Al-Isra ayat kahiji anu neme diaoskeun nu dikupas teh Isra teu aya Mi'raj nya.
subhanalladzi asra sugan kadituna teh alladzi aroja henteu aya. Tak tentang Isra mah ku Allah dibahas dina Al-Qur'an, tentang Mi'raj mah dibahasna dina naon? Dina hadis. Ari Qur'an mah dawuhan saha? Dawuhan Allah, wajib percaya kana Al-Qur'an, wajib. Berarti wajib kana percaya kana diisrokeunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kade ulah sampai terpercaya Nabi diisrokeun. Anu kadua Mi'raj, kan naon cenah? Sok memperingati Isra dan Mi'raj. Tah Mi'raj mah dibahasna teh dina hadis, baik itu hadis riwayat Imam Bukhari atanapi hadis riwayat Imam Muslim. Naon cenah ogenan Pak Ghazali ari anu dinamian ku hadis? Hadis teh hiji dawuhan Nabi, hadis teh naon cenah nu kahiji? Hiji hadis teh dawuhan, nu kadua hadis teh af'aluhu. Naon af'aluhu? Naon cing? Padamelan Kangjeng Nabi. Padamelan Kangjeng Nabi itu hadis. Sok sanaos Nabi teu nyarioskeun. Nu katilu hadis teh wa takriratuhu, pangantep Kangjeng Nabi, terang pangantep nya diantap ku Nabi teh teu dicarek, teu dinanaon kitu tah, teu dilarang diantep, tah itu hadis. Jadi hadis teh aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu sallallahu alaihi wasallam, baik itu padamelan Kangjeng Nabi atawa cariosan Kangjeng Nabi atawa pangantep Kangjeng Nabi, wayahna urang mah kedah percaya kana hadis Kangjeng Nabi. Atuh kulantaran Mi'raj teh dibahas dina hadis Nabi, maka urang wajib percaya kana ayana kejadian Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kusadayana? Tah gitu. Ngawas teh nya nu dimaksud di ku abdi ayeuna teh. Sok ayeuna mah urang kawitan ku ngabahas Isra sakabujengna we. Engke Mi'raj mamun kabujeng teu kabujeng ke deui kitu. Naon ari anu dinamian ku Isra? Ari Isra teh lain amis di jero. Misra eta mah. Amis di jero mah. Comro oncom di jero. Model eta susubuhnya. Isra teh naon? Isra teh sairul laili. Naon cenah? Sairul laili. Naon sairul laili teh? Lempang dina waktos wengi. Jadi Isra teh naon cenah? Lempang dina waktos wengi. Lain lempang ti beurang wengi. Itu namina naon? Isra. Ngen kulantaran ieu Isra teh kalebet sulasi majid warna kahiji bab kahiji, maka Isra teh hartosna teh ngalempangkeun lamun dinisbatkeun ka Gusti Allah. Marge anu ngaisrokeun anu ngalempangkeun dina waktos wengi ka Kangjeng Nabi teh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jantan kitu ta Isra teh secara singkat nama Isra teh lempang dina waktos
Ta ayeuna mah ulah lempang dina waktos wengi. Da ieu mah Isra lain Isra jelema biasa. Da di dieu mah nu dibahas teh Isra jalmi luar biasa. Saha jalmi luar biasa teh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi bapak-bapak ogen sumping ka ieu masjid, papah ibu-ibu sumping ka ieu masjid, mapah eta teh Isra. Da mapahna dina waktos wengi. Nah kulantaran Isra nu dibahas di dieu mah Isra jalmi anu luar biasa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Isra Nabi Muhammad mah bukan Isra biasa, tapi Isra oge Isra anu luar biasa. Makana dina ayat hiji surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala dikawitan ku kecap subhana. Naon cenah kecap naon Pak? Subhana. Naon hartina subhana teh? Maha suci. Subhanalladzi maha suci dat Allah. Tuh. Subhanallahi naon? Maha suci Allah. Naon gunana kecap subhana? Urang bahas dina tafsir ngarah henteu kaditu kadi ngarah ngaji nanyaan. Naon gunana subhana? Gunana kecap subhana teh ayat 3. Aya sabaraha cenah? Ayat 3. Hiji gunana kecap subhana teh tanjeh. Lain tejeh. Naon cenah? Tanjih. Lamun diimalahkeun jadi tanjeh, imalah teh jadi Naon tanjih teh? Tanjih teh adalah memahasucikan Allah. Lain ngabersihkeun Allah tadina Allah kotor sanes, tapi tanjih itu adalah memahasucikeun Gusti Allah. Lamun maca subhanallah dibarengan ku hate anu tapakur, maka sakali ngucapkeun subhanallah teh berat timbanganana eta teh. Margi lamun ditapakuri ternyata Allah teh maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Kedal we gara-gara hate mentapakuri kekuasaan Allah, kedal we dina hate cek hate teh cek lisan cek dina lisan teh kedal subhanallah maha suci Allah teh. Hiji tah gunana subhana teh naon cenah? Tanjih. Nu kadua gunana subhana teh ta'ajub. Naon cenah? Ta'ajub. Lamun bahasa Indonesia nama takjub. Terang takjub. Naon takjub teh? Kagum. Naon cenah? Kagum. Lamun kagum terhadap kekuasaan Allah, sok aoskeun subhanallah maha suci Gusti Allah. Nu katilu terakhir gunana subhana teh adalah tanjeh wa ta'ajub, nya memahasucikan Allah juga takjub kagum terhadap kekuasaan Gusti Allah. Tah di dieu dina ayat hiji surat Al-Isra pamugi urang sadayana sing merasa kagum, sing merasa non takjub, sing merasakan maha suci na Gusti Allah kungupingkeun ieu ayat teh. Allah teh nu mana nu dina ieu ayat? Dat Allah alladzi asra, dat Allah
Dat Allah anu naon cenah anu ngalempangkeun anu ngaberjalankeun. Da Kangjeng Nabi teh lempang dina waktos wengi na teh tereh pisan. Terehna oge ngange pisan sanes tereh hungkul tapi tereh pisan. Upami lempang nyalira mah moal kaduga moal kawasa. Tapi Kangjeng Nabi teh lempangna dilempangkeun diisrokeun. Di mana Kangjeng Nabi teh diisrokeunana teh langkung heula ayatna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ti masjidil haram nu aya di mana masjidil haram teh di Mekkah. Kamana dilempangkeunana diisrokeunana ka masjidil aqsa. Di mana masjidil aqsa teh di Palestina tah. Janten nu dinamian ku Isra na Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempangkeun diberjalankeun ku Allah Subhanahu wa taala dina waktos wengi kalawan waktos anu sakedap ti mana ka mana ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tah kitu nu dinamian ku Isra teh. Jelas sadayana? Jelas nu dinamian ku Isra teh kitu jelas? Jelas. Margi ieu ayatna. Nah, saterasna Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun abdihi bi abdihi sok geura. Subhanalladzi maha suci dat Allah asra anu ngaberjalankeun dat Allah bi abdihi kasaha ka hambana Gusti. Tuh Allah Subhanahu wa taala nyebat Nabi Muhammad ku abdihi. Naon ari abdihi teh lamun didohirkeun mah abdillah. Naon ari abdillah teh hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Allah Subhanahu wa taala disebat hamba Allah. Nah hanya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad teh teu disebutkeun Rasul Allah atawa teu disebutkeun Nabi Allah. Henteu kieu dina Quran teh subhanalladzi asra bi rasulihi atawa henteu kieu subhanalladzi asra bi nabiyhi atawa henteu kieu subhanalladzi asra bi Muhammadin. Henteu kitu, tapi Allah nyebatkeun bi abdihi hamba Allah. Nah geuning kitu walranana sabab eta teh hamba Allah teh adalah pangmulya-mulyana sebutan cenah. Janten nu nyebut Abdullah kana Nabi Muhammad masaha Allah langsung, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dimulyakeun ku saha? Ku Gusti Allah. Sabab Nabi Muhammad mah hanya Allah hungkul dina ibadahna, dina bertauhidna, beda jeung abdi, beda jeung urang sadaya. Kadang kala mah urang mah salat namah yang hareup ka Allah, ari hate nama lain ka saha keur salat teh, lain ka Gusti. Mata can pantes disebut abdillah teh hamba Allah teh urang mah. Kartos teu rajeun sodaqoh hamba Allah ti saha? Ti hamba Allah sebutkeun we ti urang, gitu kan ya. Jadi hoyong
katingali ku batur rajin naon saum atawa rajin zakat hayang katangar ku salianti Allah ku jelema itu kan can naon can sampurna menang predikat hamba Allah na benten sareng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mata sabak dan ngupingkeun ieu ayat urang sadayana atuh sing ningkat jadi hambana Allah saur Gusti Allah ulah cek saha ulah cek urang ngan ai cek urang mah kudu nyebutkeun bahwa urang teh naon hamba Allah nya hamba setan atuh wayana urang mah mun ditaros hamba saha hamba Allah jawab we walaupun hate urang ibadah orang kadangkala mah lain karena Allah keneh Allah nganilai hati orang mah gitu tah bapak-bapak sadayananya tak kieu ya Kanjeng Nabi teh di mana cenah di Isra sareng di Mi'rajkeun teh di Israkeun teh di mana ka mana sanes di Mi'rajkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tos sakitu Isra mah wengi eta teh tah saatos Kanjeng Nabi dugi ka Masjidil Aqsa neme aya naon aya peristiwa Mi'raj mah ditaekeunana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ti langit kalangit kahiji lain ti langit kalangit kahiji langit kadua katilu katujuh kasidratul muntaha bahkan ngalangkung sidratul muntaha dina wengi eta keneh tah eta nami Mi'raj urang uihan deui naon ari Isra dilempangkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktu sewengi di mana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa naon ari Mi'raj ditaekeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka langit kahiji dugi ka langit katujuh bahkan ngalangkungan langit katujuh wengi eta keneh bahkan ieu Isra Mi'raj teh sakedap saur dina katerangan qadra lahdotin naon cenah saukuran sakedap janten pangebogan Kangjeng Nabi teh sabada peristiwa Isra Mi'raj dugi ka uih peristiwa Isra Mi'raj teh tempat ebog Kanjeng Nabi teh masih keneh haneut bakat kunaon sakedap nah geuningan terehnya ieu peristiwa Isra Mi'raj teh mangkaning ti Mekah ka Palestina beda negara mangkaning ka langit kahiji teh eta anu katingali anu berwarna biru teras ka langit kadua tapi naon tereh kapan Allah anu nganaonkeunana anu ngaisrakeun sareng anu ngami'rajkeun nana janten naon janten tereh da bisa jadi mungkin eta teh kajantenan teh cek akal mah ngeun cek sara urang wajib percayana model kieu upami dicontohan mah ibu ngukut tengek terang tengek lempangna tereh lami tuluy eta si tengek teh ku ibu teh dibawa kana naon kana mobil ditaekeun dibawa ku ibu tengek teh kana naon kana mobil ini tue mobil teh mawa tengek jeung ibu ka mana ka Jakarta misalkeun naon da tengek ti mana
tisarakan ka Jakarta misalna teh mung 8 jam. Coba eta lamun tengek lamun lempang sorangan 8 jam paling kemana? Tengek lamun lempang 8 jam dugi moal ka lapang ti dieu. Moal jigana teh da lempangna ogen deulun. Ngan berhubung eta si tengek teh aya nu mawa dibawa kana mobil ku ibunya ka Jakarta. Nah, da tereh di Jakarta na teh ka Jakarta na teh 8 jam misalna. Tah samodel kitu eta teh. Jadi ku Allah teh Nabi mah mengalami na teh lami nu kaalaman ku Nabi malami Bu. Kegiatan atau Nabi peristiwa Isra Mi'raj teh margi dina peristiwa Isra Mi'raj Nabi teh kanyat salat 2 rakaat beberapa kali. Sok lamun salat 2 rakaat lamun nupang enteng na paling sabaraha menit? Aya 5 menit. Aya. Tah bari Nabi teh ketika kajantenan Isra Mi'raj salat 2 rakaat na teh sanes sakali. Di anu salat 2 rakaat, di tempat anu salat 2 rakaat. Meureunna lamun 5 menit kali 5 menit kali 5 menit kali 5 menit geus 20 menit. Gitu kan ya. Tapi geuningan tereh pisan. Nah itu kan ku Allah Kangjeng Nabi mah merasakan Isra Mi'raj teh. Lami we biasa we normal seperti kieu. Tapi batur anu aya di dunia ieu di bawah ieu model jalmi-jalmi urang ngieuna teh ngaieuna teh waktosna teh mani tereh pisan. Da Allah mah naon kawasa matak sabada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngisahkeun Isra Mi'raj ka kaumna ka para sahabat maka jalmi teh aya anu tambah-tambah iman ka Nabi teh seperti Abu Bakar. Kumaha cek Abu Bakar? Kuring mah percaya kana Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun perinaon kajantenan anu leuwih-leuwih ti Isra Mi'raj. Kitu cek Abu Bakar. Aya deui golongan anu teu percaya kana Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aya bunya anu murtad. Tadi nama geus beragama naon? Beragama Islam sabada Kanjeng Nabi ngisahkeun ngariwayatkeun Isra Mi'raj kalah ka murtad. Naon cenah? Muhammad teh ngaco cenah. Jadi teu kaharti menyati Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa naik ka langit ka hiji nepi ka 7 mun tereh-tereh teuing asa ngawadul. Aya anu naon? Anu murtad. Oh ternyata peringatan Isra Mi'raj teh oge eta teh janten ujian kanggo keimanan seseorang orang yang beriman. Tah kangge urang sadayana mah pamugi we ku hayohna ngiringan ngahadiran kana acara memperingati Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh sing tambah-tambah yakin, sing tambah-tambah percaya bahwa Nabi Muhammad teh benar-benar diisrokeun sinareng dimi'rajkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna terakhir kumaha hukumna inkar atanapi teu percaya kana Isra na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabanana lamun inkar teu percaya urang Nabi diisrokeun teh maka eta jalmi hukumna murtad
kaluar tina agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah mal aya meureun disarakan mah. Eta lamun teu percaya kana Isra, lain Mi'raj, Isra. Jadi wajib percaya kana Isra na Nabi Muhammad sallallahu alaihi, teu percaya murtad tos sakitu. Da aya ayat Al-Qur'an. Kumaha ayeuna pertanyaan anu kadua? Kumaha hukumna teu percaya kana Mi'raj Kangjeng Nabi? Naon Mi'raj teh? Naik ditaekeun anak Kanjeng Nabi ka langit kahiji dugi katujuh dan seterusnya. Nah, kumaha tah teu percaya kana Mi'raj Nabi hukumna? Jawabanana cek kaul tahqiq nu teu percaya kana Mi'raj Kanjeng Nabi hukumna pasek cenah. Hukumna naon cenah? Pasek. Jadi jelema pasek diantawisna mah jalmi nu teu percaya kana Mi'raj Nabi. Percayana teh Isra we hungkul. Nabi teh teu Mi'raj, jelema pasek eta teh. Jelema pasek cek hukum fikih teu sah jadi naon wali da pasek. Atuh kumaha? Doraka ari pasek doraka. Atuh kumaha? Wajib we intina mah percaya kana Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intina mah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh peristiwa eta teh wajib dipercaya ku urang sadaya, wajib diimani ku urang sadaya. Nah, tah pamugi urang sadayana masing ditetepkeun kaimanan kaislaman sabada ngupingkeun ieu ayat, sabada ngupingkeun ieu pangaosan, masing tambah-tambah keimanan, tambah-tambah keyakinan, tambah-tambah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah ibadah mahdoh, tambah-tambah ibadah ghair mahdoh, tambah-tambah hablum minallah, tambah-tambah hablum minan nas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sakitu pangitan anu kapihatur, hapunten tina kakirangan sinareng kalangkunganana, wabillahil hidayatu wat taufiq.